Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Alfiyah halaman 97, bab ke-29, huruful jar, bait 364. Bismillahirrahmanirrahim. Haka hurufal jari wa yamin ila hatta khala hasya ada fi an ala munzuru balamu ke wawun wata wal kafu wal bawa la'alla wa mata bizakhiri sus lumud wa hatta wal kafa wal wawa wa rubba wa tawassus muzwa mundu waktan wa birub munakaron ulillahi warub. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Huruful jarri ari ieu eta bab netelakeun pirang-pirang huruf jar. Sebetulna tentang huruf jar tos disinggung di depan aya zorof maf'ul fi mengandung huruf jar fi. Di depan aya tamyiz mengandung huruf jar min. Di dia berarti rek ngajelaskeun sadaya huruf jar supaya lebih jelas. Haka hurufal jarri wa yamin ila hatta khala hasa'ada fi an ala 20 harap jar eta min ila hatta khala hasa'ada fi an ala. Kajilah huruf jar yaitu min dan ila hatta khala hasa'ada fi an dan ala. Haka kudu nyokot anjeun, sok aya nu ngalogatan kudu maham anjeun. Hurufal jarri kana pirang-pirang huruf jar. Wahia sareng ari huruf paljar min kahiji min, ila kadua lapad ila, hatta katilu lapad hatta, khola kaopat lapad khola, hasa kalima lapad hasa, ada kagenap lapad ada, khola hasa ada logatna salianti, fi katujuh lapad pi, an kadalapan lapad an, ala kasalapan lapad ala. Muz munduru balamu ke wawun watta wal kafu wal bawala ala wa mata. Muz munduru balam juga ke wawu dan ta, kaf badan la ala dan juga lapad mata. Muz 10 lapad muz, mundu 11 lapad mundu, logatna dina atau timimiti. Ruba jeung lapad ruba 12. Alamu sareng lam ka13. Kae sareng lapad kae 14. Wawun sareng wawu ka15 demi. Wata jeung lapad ta logatna demi. Wal kafu sareng ka17 kaf logatna seperti. Wal ba 18 ba, bisa ba ilsok, bisa ba logatna demi. Wala'alla
jeung lapad la'ala zaidah daya artian 18 wa mata jeung ka 20 lapad mata logatna tina ieu mah. Kesimpulan harap jar sadayana aya 10 hiji min 2 ila 3 4 5 genep ada 7 8 salapan 10 11 12 13 lam 14 15 16 17 18 18 20 lapad mata janten huruf jar sadayana ayat 20 ayat nu nembe nguping nu asing ayanya anu teu aya dina jurmiyah khola ada hasa ayat dina jurmiyah teu aya di dieu mah diayakeun entos kasinggung dina huruf istisna wal mustasna bi ghairu wal mustasna bi khala wa ada wa hasa majrurun la ghairu pangali majrurkeun teh berarti dijadikeun huruf jar. Wal mustasna bi khala wa ada wa hasa ya juju jarruhu wa nasbuhu tah lamun keur dijarkeun berarti kasupkeun kana harap jar. Berarti teu asing atunya kalau jeung ada hasa mah. Naon nu asing? Di baris kedua tingali wa qalla man dakaro kae wal ala wa mata. Aya nu langka. Hiji lapad naon? Kae teu kasebutkeun kadua. La ala tilu wa mata. Tilu anu langka. Ieu tambahanan ti musannif berarti maka kulantaran langka di dieu dina dua urang disarahan heula ieu harap jar kae eta disebutna huruf jar kamana asupna harap jar kae aya dua tempat hiji istifhamiyah aduhuma iza dakhalat ala ma istifhamiyah asub kana ma istifhamiyah ma terapan kae jadi naon kae ma dibuang alifna tukerkeun kana hasakat jadi naon logatna kae mah macana teh logatna 5 karena naon kenapa 5 kae mah berarti kaimah mah alif dunang tung dipiceun ditukeran ku hasakat. Jadi hasakatnya berfungsi ketika waqaf jeung gantian huruf nu dibuang. Aturan lebih jelas nang ki aya bab hasakat. Kadua asani dinamil nawasib. Panawasibu asratun wa hiya an walan wa izan wa kai. Berarti ka eta teh kaharap jar sabenerna mah. Jadi kae menurut versi Alfiyah mah eta teh teu langsung nganasabkeun ku lapad kae. Meskipun waktu ngajur jurmiyah mah amil lawas itu kabagi dua. Aya nu langsung, aya nu henteu. Tah lapad kae mah termasuk anu teu langsung. Berarti nyimpen lapad an. Contoh gerak contoh fi'il mudhari kae ukrima zaidan supaya ngamulyakeun kaula kaki Zaid jitu kae ukrima kaula datang pikeun ngamulyakeun kaula kaki Zaid cing eta lapad ukrima nasabna ku lapad naon an nu disimpen an masdaria berarti eta lapad akroma bisa ditakwil ku masdarna tuluy terapan ku lapad kae harap jar jadi takdirna kumaha atuh jitu kae ikrami zaidin tuh jadi pang disebutkeun harap jar teh pedah kitu ketika ditakwil masdar maka setelah lapad kae
eta masdarna dibaca JR. Berarti jarangnya ai langsung ngajerkeun mah. Da kaena kalebetkeun amil nawasib nu nganasabkeun kana fi'il mudhari henteu langsung eta mah. Manana atawa li ikram logatna teh supaya karena kae nu ieu mah. Kadua nu langka teh lapad naon? Lapad la'alla. Sebetulna lapad la'alla wa amma la'alla fal jarru biha lughatu ukel. Disebutkeun huruf jar teh termasuk lugatna Bani Ukel. Paingan tara mendakannya taranya ngajieurkeun kana kalimat. Da eta mah cuma sekelompok Bani Ukel wungkul. Contoh aya sebuah nadoman diambil dari Bahar Tawil. Fakul tudu ukhrawar fa isata jahrotan la'alla abil migwari minka qoribu. Baca sareng fakul tudu ukhrawar fa isata jahrotan la'alla abil migwari minka qaribun. Fakultu maka ngucapkeun kaula ud'u kudu ngagero deui anjeun ukhra sakali deui warfa'i jeung kudu nalikeun anjeun as-sauta kana torak kana sora jahrotan bari tarik katarik ngagerona sakali deui ngageroan abil migwar teu ngupingeun bae la'alla abil migwari ari abil migwar minka ti anjeun qaribun eta anu deukeut. Yakin abil migwar teh deukeut ti urang teh jauh ieu sok sakali deui. Ya contoh lapan naon la'alla abil migwar la'alla ngajairkeun kana lapan abi teu dibaca abu padahal mah abu teh jadi mubtada eta teh. Maka di bawah setelah bawah nadoman aya fa abil migwar wasmul karim mubtadaa ni jadi mubtada dua nana wa qaribun lapad qaribuna wa fadolakum jeung fadolana khobar tarkibna jadi khobar logatan ulah lapad la'alana wa la'alla harfu jarrin zaidin la'alama huruf jar panambah teu ngabogaan arti dakhala alal mubtada asubna kana mubtada kalba bihasbika dirhamun seperti halna ba nu aya lapad bihasbika dirhamun eta mah geus rangkean we nya di urang Arab bihasbika mah sing cukup ka anjeun sadirham. Contoh deui lapad la'alla sebuah nadoman bahar wafir la'allallahi faddalakum alaina bisai'in anna ummakum syarimun sareng la'allallahi faddalakum alaina bisai'in anna ummakum syarimun la'allallahi ari Allah faddola eta bukan ngunggulkeun Allah kum ka maraneh kabeh alaina ka urang sadaya sok didoakeun maneh sing salureun urang mulyana amin bisain ku hiji perkara lah kunaon bae pokona sing mulya inna ummakum karna saestuna indung maraneh kabeh syarimun eta anu dijima paperieun atuh indung maneh cenah ge jadi WTS maneh masing jadi jalma nu mulia WTS wanita tunasusila lamun ayeuna mah sebutna pekerja seks komersial menigaya PSK
BO mah backing. Jadi lapad la'alana logatan teu? Jar jaidah eta mah. Itulah nomor 2 nu langka. Tentang lapad la'ala lugotna macana di bawah satu jajar wa qadruwiya ala lughati haula menurut lugot Bani Ukel masalah lam akhirna boleh dibaca kasrah la'ali boleh fathah berarti la'alla wa ruwaya aidan hadful lamil ula atau boleh juga dibaca la'ala dibuang lam kahijina jadi ala bisa. Katilu nutayna jurmiyah teh lapad mata. Ieu mata bimakna min. Logatna tina. Fal jarru biha nusuk ngajieurkeun ku lapad mata mah nyaeta lugotna huzel. Berarti ieu mah cuma sebagian lugot huzel wungkulnya. Contoh akhrijha mata kummihi. Akhrij kudu ngaluarkeun anjeun ha kana leungeunna umpamana mata kummihi tina leungeun bajuna jalma baca akhrij kudu ngaluarkeun anjeun ha kana leungeunna mata kummihi tina leungeun bajuna jalma tah mana cing harap jarna mata tina logatna kade kummihi leungeun baju majrur. Cek tadi ge ieu mah lughat Bani Huzel langkanya urang ngupingna. Contoh deui yuriduna min kummi. Yuriduna maksud jalma-jalma min kummihi tina leungeun bajuna. Ieu mah dibuktikeun mata teh bimana min. Contoh deui sebuah baharba tawil syarabna bima'il bahri summa tarafa'at matalu jajin khudrin lahunna natijun sareng Syarobna nyerot itu mega bil ma'il bahri kana cai lautan summa tarafa'at tuluy naik itu mega nyerot cai di lautan tuluy narik mega sebetulnya melain ku mega ku mata hari jadilah mega di langit mata lujajin khudrin talapad mata logata tina pirang-pirang ombak nu hejo lahunna yakin ari tululajin hudrin natijun etanu suara tarik jeleger ombak di lautan geuning warna teh birunya hejo biru hudrin teh biru ieu mah hudrin hejo mungkin pinggir-pinggirna loban tangkal hejo jadi juga hejo. Tuh. Mana jadi contoh lapad naon? Mata lujaji khudrin dijarkeun ku lapad mata. Eta nu minangka nu aneh mah. Adapun yang lainnya nanti dibahas di babna bagian masing-masing. Selanjutnya hanyalah sebuah catatan dari musannif sadah walam yaudul musannif fi hadal kitab laula dina kitab Alfiyahna Ibnu Malik teu membahas tentang lapad laula tina huruf jar tapi padahal mah wa zakaroha fi ghairihi musannif dina kitab lain mah membahas tentang lapad laula kumaha di pendapat Imam Sibawe menurut Mahbab Sibawe sesungguhnya lapad laula itu
termasuk huruf jar. Tapi ngajieurkeunana syukur saukur kana labdo domir. Contoh laulaya lamun teu aya kaula, laulaka lamun teu aya anjeun, laulahu lamun teu aya manehna. Tak berarti lapad laula teh termasuk huruf jar. Laulaka lamma khalaqtul aflak. Bisa nanyakeun naon eta lapad laulaka di dinya? Sebutkeun harap jar. Nah geuning munaf alfiyah tinggalna sarahna. Tinggalna sarahna. Taya nasarahna. Berarti lapan laula golibu di payun mana bab ibtida geuning ti payun. Eta mah mohon laula imtinaiyah lain laula harap jar. Da eta mah asupna kana isim dohir. Tah lamun kaina isim domir mah disebutna laula huruf jar. Contoh ada sebuah syair tina bahar tawil. Atat ma'u fina man araqa dima'ana walaula kalam yurid li ahsabina hasan. Sarang tatmauna hangarep-ngarep anjeun vina di urang sadaya man kajalma arokon geus ngalirkeun ieu eman di maana kana darah-darah urang sadaya. Pepeujeuh ulah sok nyimpen harapan ka jalma nu pernah mengorbankan kita. Komo deui dipake pamimpin ulah. Walau laka lam yurid li ahsabina hasanun. Laula kalamun mah teu aya anjeun lam yurid mual nyacad li ahsabina kana pirang-pirang karuhun-karuhun urang sadaya, turunan-turunan urang sadaya, saha hasanun hasan. Lamun eueuh maneh jigana moal wani entas si hasan. Kan kulantaran maneh anu jahat, anu wani ngalawan ka kaula, akhirnya si hasan ngepipilueun milu nyacad turunan kaula. Mana jadi contoh laulaka eta teh harap jar ngan teu aya alfiyah mah. Atau sebuah syair deui masih dari bahar tawil. Wa kamatinin laula yatobah wa kamatinin laula yatihta kama hawa bi ajramihi min kunnatinni imun hawi. Sarang wa kamatinin laula yatihta kama hawa bi min kunnatin niki munhawi wa kamotinin jeung mang pirang-pirang tempat peperangan laulaya lamun ma eueuh kaula tihta binasa anjeun. Wah setiap tempat pertempuran maneh untung salametkeun mu kaula ek ampir-ampiran maut kama sapertikeun perkara hawa anu ragrag bi ajromihi kalawan badan-badana kama hawa sapertikeun ragrag saha munhawin jalma anu ragrag bi ajromihi kalawan badan-badana itu munhawin min kunnatin naiki tina puncak gunung. Itulah tentang memperkenalkan huruf jar. Selanjutnya tinggal merinci satu persatu huruf-huruf jar anu belum dijelaskan.
anu sok galib biasa ke urang. Saterasna masing-masing kriteria setiap huruf jar oge termasuk makna huruf jar. Bizahiri khusus munzu muz wa hatta wal kafa wal wawa waruba watta muz mundu hatta kaf wau jeung rubana majrur kudu isim dohir nu nyatana khusus pada isim dohir mundu hatta kaf wawu serta ruba juga huruf jarta. Bizohiri kana isim dohir kana ngajairkeun isim dohir uksus kudu nangtukeun anjeun mundu kana lapad mundu muz sareng muz wa hatta sareng hatta wal kafa sareng kana kaf wal wawa sareng kana wawu warubba jeung kana lapad rubba watta jeung kana ta. Kesimpulan ieu huruf jar nu 7 asupna khusus kana isim dohir. Hiji mundu, 2 muz, 3 hatta, 4 kaf, 5 wawu, 6 ruba, 7 ta. Teraskeun heula. Waksus bi muz wa mundu wa tan wa birub munakaron wa ta'ulillahi warub khusus deui muz mundu kana waktuna rubana kira tallah jeung Robna. Indonesia muz mundu khusus pada zaman dan lapad rubba pada nakiro dan ta pada Allah dan Rabbi. Waksus yang kudu ngakhususkeun anjeun bimuz kana lapad munz wa mundu jeung lapad mundu waktan kana isim tuduh kana waktu wa birub jeung kudu ngakhususkeun kana lapad rub munakaron kana isim nakirah wa ta'u jeung ari harap jarta lillahi eta pikeun lapad Allah wa rabbi jeung pikeun lapad rabbu. Kesimpulan tapi ari muz jeung mundu mah kana isim dohir anu tuduh kana waktu, ari ruba mah kana isim dohir anu nakiro, ari ta mah bisa kana lapad Allah, bisa kana lapad Rabbi. Para pelajar mulai dina 2 bait ieu menjelaskan tentang kriteria setiap huruf jar jeung termasuk maknana. Kahiji aya huruf jar anu hayang asupna kana isim dohir. Sabaraha sadayana? Aya 7 hiji muz, 2 mundu, 3 hal, 4 hatta, 4 kaf, 5 waw, 6 ruba. Tah nu nembe ditandaan berarti eta masukna ku isim dohir.
Selain isim dohir aya tambah kriteria deui untuk 4 kalimat ieu. Muz jeung mundu mah hayang isim dohirna dohir naon? Tuduh kana waktu. Lamun rubah mah hayang kana isim nakirah. Lamun ta harap qasam bisa kana dua, hiji kana lafaz naon? Allah terapan ku ta tallahi. Atau kana lafaz rabbi jadi tarabbi. Tarabbil Ka'bah demi Tuhan Ka'bah. Tarabbil alamin demi Tuhan seluruh alam. Huruf qasam yang lainnya mah belum dibahas deui. Wallah jeung bila mata acan. Lebih jelasnya boleh dilihat di sarah. Kahiji lapad mud jeung mundu. Di baris kedua wala tajurru muz wa mundu. Lapad muz jeung lapad mundu tarang ngajarkeun kajaba kana isim dohir bari tuduh kana waktu. Kunaon logatna? Jawabanana maka lamun waktuna waktu zaman hadir maka eta mud jeung mundu logatna bimana fi. Naon hartosna fi dina. Contoh ma ra'aituhu mundu yaumina. Ma ra'aitu teu ningali kaulahu kaki Jaid mundu yaumina dina poe urang sadaya. Tuh berarti poe urang sadaya itu berarti hari ini. Bacaan logatna didinya mundu didinya dina logatna dina ae pi yaumina. Kadua lamun mud menunjukkan karena zaman madi eta mah bimana min. Contoh ayeuna tos hari Rebo urang teh bertanya ka batur teh ma ra'aituhu muz yaumil jum'ah teu ningali kaula kaki Jaid berarti naon dinya malogatna ti mimiti poe Jumat ay min yaumil jum'ah ke nama ra'aituhu mundu yaumil jum'ah lain logatna kuring teu ningalina poe Jumat kade tapi teu ningali kaula kaki Jaid ti hari Jumat. Itulah baru dua kata. Kata yang ketiga nyaeta lapad hatta. Nah jurumnya mah teh aya hatanya. Tadi dia mah aya. Sebetulnya hatta teh menurut Bani Huzail. Lebih jelasna tentang lapad hatta engke dipayun aya khusus bait menjelaskan tentang lapad hatta. Ngan sebagai catatan saja fasayatil kalam ala majruriha inda zikril musannif lah. Tapi ieu lapad hatta teh jarang ngajeerkeun kana domir. Berarti lamun aya ngajeerkeun kana domir hukumna syadz. Contoh aya sebuah syair diambil tina bahar wafir. Fala wallahi la yulfi unasun fatan hatta kayabna biziyad. Sarang fala wallahi la yulfi unasun fatan hatta kayabna biziyad. Di fala maka mual wallahi demi Allah la yulfi mual manggihan sanasu unasun jalma-jalma demi Allah jalma-jalma mual manggihan fatan ka pamuda. Orang-orang itu susah mencari hakikat pemuda hattaka sehingga menemukanmu. Lamun geus apal ka anjeun baru tahu kumaha si pemuda teh kuduna. Ya ibna Abi Ziyad, hei anak Bapak Ziyad, hei anak Abu Ziyad.
aya henteu lapad hatta eta lapad hatta terap kana ka isim domir ieu hukumna naon hukumna syadz tara kana domir wala yuqasu ala zalik ulah dikiaskeun ulah pipilueun lapad hatta diasupkeun kana domir peupeujeu ulah khilafan li ba'dihim wal lughatu hudal menurut lugat hudel ieu lapad hatta teh sok ditukeurkeun hakna kana ain hatta ganti ku ain hakna jadi naon atta maka aya Ibnu Mas'ud ge ngadawukeun firman Allah fatarabbasu bihi antahin sarang fatarabbasu lain hatta diganti ku ain antahin da ieu mah keur menjelaskan tentang lugat huzel fatarabbasu kudu ngadago maraneh kabeh rupina ieu mah sanes Al-Qur'annya fatarabbasu maka kudu ngadago maraneh kabeh bi kana eta perkara at-tahin sehingga kana waktuna tunggulah sesuatu sampai pada saatnya kayak terjadi tilu kaopat lapad wawu berarti wawu qasam sumpah pamukhtasatun bil qasam khusus kana lapad qasam termasuk engke ta wa kadalika ta sok lapad Allah terapan kula wau wallahi atau kuta jadi naon tallahi cek tadi ge ta mah menang kana robbi Rabbul Ka'bah terapan kuta tarabbil Ka'bah demi Tuhan Ka'bah teu meunang ieu fi'il qasam teu meunang dibarengkeun jeung fi'il qasam kade sing apa beda ari wallahi mah wau harap qasam aya di kata-kata fi'il paragi naon sumpah berarti lapad qasama atawa halafa uqsimu wallah ulah kitu langsung bae wallah paling ge biasa nama lamun hayang make lapad uqsimu mah kuba uqsimu billah nanti na uqsimu billah aku bersumpah dengan nama Allah ngan uqsimuna diasupkeun deui tah lamun lapad wallah mah ulah dibantu deui ku lapad naon uqsimu entos bae kedua lapad taullah ge sami ulah dibantu ku lapad uqsimu jadi ulah kumaha uqsimu tallah tilu tah sareng wau atau opatnya ta lapad tallah cek tadi ke lapatna kana lapad Allah atawa kana Rabbul Ka'bah Rabbi jadi tarabbil Ka'bah Ar-Rahman samai kana lapad Ar-Rahman mah wa zakarul khaffaf fi syarhil kitab aya di Syekh Khaffaf mah dina syarah Alkitab nyebatkeun bahwa para ulama sok nyarios kieu lapad hayatuka terapan kuta jadi kumaha tahayatika demi hidupmu eta mah hukumna samai wa hadza gharibun teu meunang langka cenah. Jadi simpulna mah teu lapad tallah mah kadituna kedua hiji lapad naon tallah kadua tarabbi rabbi naon lah kadituna demi Tuhanmu berarti tarabbika lapad dua mantenya kana lapad naon wungkul Allah digunakeun warra dalam Al-Qur'an mah seueurnya wallah ku wa mah bebas wadduha wasyamsi ku Allah mah arijang makhluk mah hukumna wajib sumpah menggunakan lapad Allah atau asma Allah temenang asma makhluk
aya nu hukumna makruh aya haram lamun menyerupakeun bahwa agungna Allah sami jeung makhluk sumpah ku makhluk batu hukumna jadi musyrik. Sudah 5 kagenep lapad ruba. Manaon manana lapad ruba? Ruba li taklil, ruba li taksir. Tah lapad ruba mah kan teu isim nakirah. Bai dhahir. Wala tajurru ruba illa nakiratan. Lapad ruba mah terang ngajarkeun kajaba isim nakirah. Contoh, ruba rajulin alimin. Mang pirang-pirang lalaki yang berilmu. Laqaitu nu geus kapendak kaula. Apakah ruba ieu sok aya teu kana domir? Maka dilanjutkan ke musannif wa ma rawaw min nawi rubbahu fata nazrun kaza kahawanahu ata mun aya rubbahu langka hukumna carakaha isim domir majrurna yang semacam rubahu patan itu jarang sebagaimana semacam kaha pun jarang. Ayeuna mah ngajelaskeun tentang rubah kana domir jeung tentang kaf can kabahas masuk kana domir. Wama jeung ari perkara rawaw anu geus ngariwayatkeun para ulama min nahwi rabbahu patan tina saumpaman lapad rabbahu patan. Nazrun eta hukumna langka. Kaza eta nya kitu deui nazrun langka kaha ari saperti lapad ha kaha wa nahuhu jeung ari sabangsa lapad kaha eta datang itu nahwuhu. Kesimpulan hukumna langka lapad ruba jeung kaf asub kana isim domir. Kelanjutan jelas penjelasan tadi tentang lapad ruba lebetna kana isim dohir anu nakiro. Maka lamun kana dohir domir hukumna syadz. Maka saur Ibnu Malik wa ma rawaw min nahwi rubbahu fata nazrun eta hukumna langka. Rubba asub kana lapad hu isim domir. Mana contohna? Di tengah ada sebuah syair dinazamkeun tina bahar basit. Wahin ro'ab tuwasikan sod'a zumihi warubbahu atiban azqatu min atobi. Sarang wahin mang pirang-pirang jalma nu lemah ro'aitu ro'abtu ro'abtu anu geus mulihkeun kaula wasikan barina gancang sod'a azamihi kana retak pirang-pirang tulangna itu si wahin. Kaula alhamdulillah kaula basa nugraha loba jalma anu lemah nu cailaka tulangna marengkol aya nu bubuk tapi cager deui alhamdulillah pulih deui. Warubbahu jeung mang pirang-pirang itu wahid naonana atiban garing
an qattu anu nyalametkeun kaula punten atiban anu gering warubahu jeung mang pirang-pirang tiwahin atiban baina gering adqattu nyalametkeun kaula min atabihi tina geringna eta siwahin. Aya orang lemah nu gering alhamdulillah kaula ku Allah dibere nugraha bisa disalametkeun tina penyakit geringna. Tadi contoh lapan naon rubahu atiban mang pirang-pirang nu lemah barina gering kumaha hukumna langka ruba asup kana domir hu tadi mah rubahu mang pirang-pirang jalma patan barina pamuda langka mang pirang-pirang jalma barina pamuda diperkirakeun di atas 50% adalah anak muda. Dari anak muda mati 40 ke hanapnya sampai 20 tahun. Ke 42 tahun mah disebut lansia. Lumayan pemuda ya. Loba pemuda. Kaza tanya kitu deui kaha. Saur tadi ari kap mah ka mana lebetna? Isim dohir Zaidun kal asadi atas biasanya kamu Zaidun kal badri menang tekan isim domir langka kapma ulah kaha contoh nukaha sad hukumna ieu dina sebuah nazoman baharojaz khalazuna bati shimalan kasiba wa umma au alin kaha au akroba sarang khalazuna bati shimalan kasiba wa umma au alin kaha au akroba khala geus ninggalkeun itu himarul wahsi tulis himarul wahsi himar linghas berarti himar liar himar wahsi adunabati kana kadunabah shimalan kabelah kenca kasila barina nu deukeut wa umma au'al jeung ninggalkeun ka umma au'al kaha seperti halna ka itu dunabat au akroba atawa leuwih deukeut eta himar wahsi himar linghas ninggalkeun daerah dunabat lumpat ka belah kenca tapi deukeut lompatna teh dipindahkeun eta himar teh disimpen di ummu awal kabur wae deui ka belah kenca tapi alhamdulillah deukeut deui lompatna teh rek naonnya ngomongkeun himar lain rek naon kerjangan contoh pesan itu hayang lapad kaha ta aya lapad kaha aya tah hukumna syadz eta teh wala tara ba'lan wala halaila kahu wala kahunna illa hazila sarang wala tara ba'lan wala halaila kahu wala kahunna illa hazila wala tara jeung moal ningali anjeun ba'lan ka salakina wala halaila jeung teu ningali ka pirang-pirang pamajikana kahu sapertikeun himar jalu himarul wahsi himar jalu wala kahunna jeung teu saperti himar bikang illa hazila kajaba kana anu nyegah aya huruf jar kaf asup kana dhamir hiji lapad kahu seperti himar jalu
kahuna teh kembali kana humarul wahsi. Kahuna atau seperti humar bikang kembali kana utunil wahsiyah, himar-himar bikang anu himar-himar bikang. Ta eta hukumna syaz. Itulah 7 kalimat harap jar segi masukna kana isim dhahir jeung kriteriana masing-masing. Ayeuna bagian menjelaskan maknana logat-logatna. Ba'id wa bayin wa tadi fil amkina bimin wa qad tatili badil azmina. Sundana nyawarehkeun netelakeun jeung ngawitan tempat nama namin rajeun dina zaman. Min untuk tab'id tabyin dan ibtida makan, dan juga terkadang untuk ibtida zaman. Ba'id kudu ngawareh-wareh anjeun, wabayyin jeung kudu ngajelaskeun anjeun, wabtadi jeung kudu ngamimitian anjeun, fil amkinati dina pirang-pirang tempat, bimin ku harap jarmin, waqad ta'ti jeung terkadang datang itu min libat il azminati pikeun ngawitan pirang-pirang zaman. Kesimpulan makna harap jarmin nyaeta hiji tab'id sawarehna, 2 bayan nyatana dalam kurung, 3 ibtidaul ghayah logatna timimiti, 3 ibtidaul ghayah timimiti pikeun tuduh kana tempat, 4 sareng pikeun tuduh kana waktu. Ibtidaul ghayah pikeun tuduh kana waktu. Lanjut, wazida fin nafin wa shibhi fajar nakiratan kamali baghin min mafar min zaidah ba'dana fi ayana jeung majrurna eta isim nakirahna min zaidah setelah nafi jika majrurnya nakirah ma libagin min mapar contohnya. Wazida sareng dijaidahkeun itu min fi nafin dina kalimat nafi, wasibihi jeung sibeh nafi, fajarro maka ngajierkeun itu min nakirotan kana isim nakiro, kama libagin min mafar seperti lapad ma libagin min mafar, ma teu aya libagin eta tetepikeun jalmi nu lacut min maparin ari tempat kabur. Kesimpulan masih menjelaskan makna harap jarmin. 5 min zaidah, lamun min sabak dan nafi atau sibeh nafi dalam kurung nahyi garis miring istifham tutup kurung bari ngajeerkeun kana isim nakirah. Komentar 2 bait ieu menjelaskan tentang makna min. Ari da jurima mah hiji we cukup min ibtida. Tadi dia mah loba manana. Hiji aya min li ba'id, naon masdar tina lafaz ba'id? Tab'id, ba'd. Ba'dun sebagian berarti memiliki makna sawareh. Contoh di baris kedua akhadtu minad darahimi,
nyokot kaula tina pirang-pirang dirham. Berarti yang diambil itu dirhamnya sebagian atau sakabe dirham? Sebagian berarti. Jelas ketinggalan. Min didinya berarti mengandung makna tab'id. Contoh dari firman Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Wa minan nasi jeung eta tetep ti sebagian jalma-jalma. Di mana aya kata sebagian? Tahmin maknana li tab'id. Man ari aya jalma yaqulu nu ngucapkeun itu man amanna geus iman abdi sadaya billahi ka Allah subhanahu wa ta'ala, billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian orang yang nyebutkan aku beriman kepada Allah, aku beriman pada hari kiamat, padahal mah teu iman. Berarti golongan naon kitu ngaranna? Munafikin. Ari kitu sebagian atau lolobana? Berarti min dinya min litab'id. Satu, kedua ba'id wa bayyin. Naon maksud lapat bayyin? Tabyin atau bayan. Berarti bayan mah logatna nyatana, buktina. Jelaskan. Contoh, fazdanibur rijza minal awthan. Fazdanibu kudu ngajauhan maraneh kabeh ar-rijza kana kokotor minal awthani nyatana tina pirang-pirang berhala. Naon dimaksud ku kata rijza di dieu? Nyaeta awthan, berhala. Tah lapad min di dinya mah berarti menjelaskan kata lapad rijza. Ngatakna logatna biasana tu dua tah. Jadi kade aya min logatna sebagian, aya min logatna nyatakna. Katilu aya deui wabtadi fil amkinah. Naon maksudna lapat ibtadi? Ibtidaul goyah, mimiti pisan. Goyah teh naon? Pisan. Jadi ibtidaul goyah teh naon? Mimiti pisan tempat. Contoh firman Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Maha suci dat nutos ngaberjalankeun hambana dina waktos wengi ti mimiti masjidil haram. Cing ari mimiti pisana Isra Miraj ti mimiti mana? Ti Masjidil Haram. Starna pisan. Tuh, berarti eta mah menunjukkan karena ibtidaul amkinah, ibtidaul goyah ngan fil amkinahnya. Ari Masjidil Haram ngaran tempat ngaran waktu. Tempat matak disebutna fil amkinah. Atau deui nu zaman wa qad ta'ti libadil azmina kaopat berarti la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. La masjidun yakin ari masjid ussisa eta geus didasarkeun itu masjid dipondasian 'alat taqwa kana taqwa. Masjid mah pikeun takwa, panghak-hakna takwa di dinya teh naon maksudna? Salat. Masjid mah pikeun salat. Atuh lamun aya nu maca Quran jeung aya nu salat, utama sana kudu ngelehan nu maca Quran. Ulah ngagandengan kana keur salat maksudna kitu. Da masjid mah pang dihakkeunna jangan salat. Tira hanya eta kitu na undang-undang kitu min awwali yaumin ti mimiti poe ahakku eta anu leuwih hak naon antaku mayen salat anjeun fihi na ieu masjid. Nya teh zaman Rasul dimulai aya masjid jadinya dispesialiskan untuk salat. Nu pokokna maksudnya usisana pondasi pokok utamana. Atau contoh deui bahar tawil tukhayyirna min azmani yaumi halima
ilal yaumi qad juribna kullat tajarubi sareng wah ieu pedang meni gaya menjelaskan tentang suyuf, tulis suyuf pedang. Tuhuyirna geus dipilih-pilih itu suyuf. Ye pedang teh choice of choice. Pilihan daripada pilihan. Iraha dipilihna min azmani yaumi halimah ti pirang-pirang zaman hari-hari halimah. Ilal yaumi sampai hari saat ini. Nepi ka poe ayeuna. Wah qad jurribna nyata geus dicoba geus diuji ieu suyuf kullat tajarubi kala saban-saban percobaan dikadekeun kana botol we secaian sumpung dikana kertaskeun jiga silet dina kana pakukeun jebret sumpung da ieu mah ge geus naon geus teruji ti baheula suyufna teh cing amana min menjelaskan awal zaman min awwali yaumin ahad itulah mana yang keempat wazida fi nabin wasib hihi pajarna kirotan kalimah ya di minawan zaidah lamun min zaidah berarti teu aya logatan atunya dua syarat kumaha syaratna hiji sebelumna aya nafi atau sibeh nafi nah sibeh nafi maksudna aya nahi atau istifham kedua kapayuna mina isim nakirah contoh mal yabaghin teu aya untuk orang yang jahat tempat kabur sa nyumput-nyumput nage anu kaberatan sok kanaon bae kaambe we sa nyumput-nyumput kejahatan kapanggih ari geus udag-udag ku polisi bisa kabur moal fama libaghin min mapar teu beunang di dunia di akhirat beunang tah di hareup aya lapan min aya eta mah diartikeun ma libaghin teu aya tepikeun jalma nu lacut min maparin ari tempat kabur itu jadi mubtada deh mina eueuh artiannya ngajarkeun mah ngajarkeun ngan dianggap zaidah jadi ulah anehnya kayak bisi ulah kaget kan geuning kieu ieu mah bisi kaget teu diartian ngade jadi aya min nu teu diartian min zaidah namina atau contoh setelah nahi di tengah la tadrib min ahadin maksudna kumaha ulah nenggel anjeun ka saurang oge tuh kitu logat hal ja'aka min ahadin nah geus datang ka anjeun saha min ahadin salah saurang tuh tadi mah jadi maf'ul ka saurang oge ieu mah jadi fa'il jaidah berarti namina ngan kacirinya memehna kudu napi ka hareupna kudu nakirah ari kulapa jaid mah teu meunang tapi ari menurut Imam Akhfas mah meunangnya contoh dawan Allah yaghfir lakum min dzunubikum yaghfir ngampura Allah lakum kamane kabeh min dunubikum logat teh kumaha kana dosa marane kabeh henteu tina dosa tapi kana dosa mafhum mukhalafah kadua aya teh dina ijab sor musalimat teu kenging ngan ulama kupah mah wajaza kupiyun membolehkannya kalapan qad kana min matorin nyata geus aya cai hujan maksudnya magis hujan ae qad kana maturun sudah ada hujan itulah tentang makna min selanjutnya
lil intiha hatta walamun wa ila wa min wa ba un yufi mani badala hatta ila lampikeun intihakeun huruf min ba eta pikeun ngagantian Indonesia hatta lam ila untuk intiha lalu min serta ba terhadap makna badal menjamin lil intiha eta tetepikeun makna intiha maragatkeun atau nganepikeun hatta ila pada hatta walamun jeung lam wa ila jeung lapad ila wa min jeung ari harap jarmin wa baun jeung harap jarba yufhimani eta mere paham itu min jeung ba badalan kana makna badal gaganti. Kesimpulan harap jar hatta lam jeung ila aya nu maknana intiha ngan nu pokona mah pikeun ila aya deui harap jar min jeung ba pikeun makna badal. Para pelajar komentar 2 poin hiji aya nu mana intiha teh 3 hiji hatta 2 lam 3 ila cing dina jurmiyah ari pikeun intiha lapat naon ila tah eta nu pokona mah sabenerna pikeun intiha mah contoh anu mengandung makna intiha sirtul barihata ila akhiril lail lempang kaula peuting tadi nepi ka akhir malam peuting ari bariha mah ungkapan kata jang nu geus kaliwat peuting tadinya tah nepi ka mana sanaja goyahna nepi ka akhir malam au ila nisbihi atau setengahna ge boleh kulapan ila wala tajurru hatta ila ma kana akhiron aw muttasilan bil akhir tapi lamun kulapan hatta mah teu meunang kajaba kudu kana naon wungkul sampai akhir ieu mah keur ngabedakeun intihana nya ari kulapan ila mah bisa umpamana kieu sirtul bariha ila nisbil lail meunang tah lamun kulapan hatta mah da goyah pisan kudu nepi ka beak peutingna balik teu meunang setengahna nya. Contoh anu sampai PKBak salamun hiya hatta matla'il fajr lamun kujurnya mah maka udagnya urang mah najurnya hatta teh yang harap mata pungkulnya teu aya tah dina alfiah mah ternyata harap jar eta salamun hiya salamun ari ucapan salam nanti para malaikat hiya dina Lailatul Qadar hatta matla'il fajri sampai terbitnya fajar. Jika terbit fajar tengah malam, akhir malam. Lamun geus beres keluar fajar mah disebutna geus naon? Geus beurang. Geus nahar, lain-lain. Talamun adzan subuh teh geus beurang gini. Geus beurang eta teh. Para malaikat mengucapkan salam ketika malam Lailatul Qadar sampai malaikat termulia pun turun, malaikat Israil dalam lebaran para malaikat maka mengucapkan salamna nepi ka bidil fajar sampai fajarnya. Tadi hari kula pada hatama kudu nepi ka akhir. Maka lamun pertengahan mah teu meunang sirtul bariha hatta nisbil lail teu meunang. 2 tah. Katilu pikeun intiha teh lapan naon? Lamna wungkul. Dina jurmiah mah pikeun naon? Lam milki tadi di mah aya. Ngan di dieu ge hukumna saeutik. Wasti'malul lam lil intiha qalilun.
Contoh di Al-Qur'an, kullun yajri li ajalim musamma. Kullun ari saban-saban sahiji tina matahari, tina bulan. Yajri atau berjalan itu kullun li ajalin musamma sampai waktu nu ditangtukeun. Talam dirinya mah logat naon? Sampai perputaran matahari, perputaran bulan bakal terus berputar sampai hari kiamat. Diajari musamma. Selesai tentang makna intiha. Saterasna harap min jeung ba mengandung makna badal. Jadi aya nu dilogatan min nate gaganti. Contoh dauhan Allah taala, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Araditum naharida maraneh kabeh bil hayati dunya kana kahirupan dunia minal akhirati gaganti tina kabahagiaan akhirat. Daek teu dibere dunia tapi sebagai pengganti di akhirat. Di akhirat mah dibere dunia di dia. Alimnya Gusti. Atuh tarimakeun bae kieu. Mangga Gusti. Nu penting mah bahagia di mana? Di akhirat, di akhirat. Babeujeuh ulah ngahayang-hayangan kapuasan di dunia, akhirat dikorbankeun. Aya takdirna badal al akhirah. Jadi ulah anehnya lamun urang mengartikan Al-Qur'an minal akhirati gaganti ti akhirat. Atau contoh lagi, walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Walau nasya'u jeung lamun mah ngersakeun kami, kalau aku mau laja'alna yakin bakal ngajadikeun maraneh kabeh minkum kana gaganti maraneh kabeh malaikatan ka para malaikat fil ardi di muka bumi yakhlufuna anu gantian ieu malaikat. Sebetulnya lamun jika mau Allah bisa teu urang digantian ku saha? Ke malaikat. Khalifah di alam dunia teu bisa. Mana anu bi mana badalia? Minkum logatna gaganti menggantikan maraneh kabeh. Ae badalakum. Dua. Katilu atau baharojaz. Jariyatun lam takulil muraqqaqa walam tazuk minal baqulil fustuqa. Sarang. Jariyatun lam takulil muraqqaqa walam tazuk minal baqulil fustuqa. Jariyatun ari itu eta hiji jariyah pemudi istri, eta hiji istri lam takul nu terang ngadahar itu jariyah al muraqqaqa kana roti anu dihaluskeun. Walam tazuk jeung tara tina daqqa tara numbuk ngabubukeun minal baquli kaganti sayur-sayuran al pustuko kana kacang pustuk. Terang pucak kacang pustuk. Ari ti Arab biasana mah lamun ti asli Arab sok aya pustuk. Pustuk teh anu sangkangna di berkeh gini. Eta lamun datang. Eta namina pustuk. Eta mah khas Arab eta mah. Teh aya di urang. Tapi sok da sok marawa biasana mah. Nu asin. Areuna deui eta pustuk. Tah suatu lapan naon minal bakuli ganti tina sayuran. Tah eta lapan min jelasnya. Kadua naon anu sok mengandung mana badal? Ba. Lapan ba. Contoh kuba saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yasurruni biha humurun na'ami ma yasurru tengah bungahkeun ka kaula biha
gaganti ti Aisyah non humurun naami alusna ingon-ingon. Biasa nama lamun ingon-ingon nu bagus orang Arab mah nyebutkeun humurun naam. Daek teu dibere kekayaan humurun naam tapi wayahna Aisyah disandak. Saur Rasulullah ma yasurruni biha humurun naam. Teu bungah lamun Aisyah digantian ku humurun naam. Urang mah kadang-kadang digantiannya. Ulah gitu kade. Penting. Bakat Rasulullah sayangna kepada istrina Aisyah. Contoh lagi daripada Bahar Basit. Paletali bihimu kauman izarakibu syanul igo rota pursanan waruk bana sarang paletali hayang teuing li eta pikeun kaula bihim bari gaganti itu kauman ari kaum iza raqibu di mana-mana geus tumpak itu kauman sanau tah pabureunca itu kauman al igorota kana nyerang pursanan bari tarumpak kuda warukbanan jeung tumpak-tumpak onta. Kaum ulama laloyo hayang teuing diganti ku kaum berang begitu tumpak teh langsung paberencai siap menyerbu pasukan lawan. Pak nomor jadi contoh apa naon paelai tali bihim tabihim bimana badalihim gaganti kaum nah yang diganti ku kaum anu lebih agresif. Itulah tentang harap jar. Alhamdulillahirabbil alamin.